kepala nih pusing. Neng, kunaon Neng? Ya Allah, Neng, kunaon gelis? No, ino, susulan anjuk sia no, gerak. Nya teh. Neng gelis, kunaon sih tot? Mani panas kieu. Gerak. Ya Allah, mana bapana eueuh. Mak, Neng pusing. Nya sabar sayang, bontot kini dabang. Yuk, lu jadi kompres laku emaknya su, pinter, bager, sabar. Alah. Sapoe teh. Ayang nambah 20 motor mahnya bakal kajamannya kehidupan orang. Omong mun leuwih ti 20 mah. Cong, hirup teh teu sangeuna nu pikirkeun. Manusia anu boga rencana, da tetep we Gusti Allah anu nentukeun mah. Tapi da cek mana. Mang, pangecekeun nih. Wah, pasien. Nah, coba ka dia tepuk motorna. Ya mah bocor, Kang. Kudu ditambal. Ditambah angin wae, Kang. Teu mahi duitna. Ieu mun teu ditambal, bocor deui, Kang. Tambalnya. Maksa pisan, tambah angin weh. Yang satu isi angin we lah. Ah, gus. Sabaraeun, Mang? Ah, we lah. Ya. Tibang duit 2000 we dibalangkeun. Aing mah tukang dagang teh gede ambek maneh mah, Cong. Moal payu sia jadi tukang dagang gede ambek mah. Pusing teh lah. Zaman ayeuna serba susah. Harga sembako naraek. Nu miskin makin miskin. Nu beungharnya makin beunghar. Kudu minta duit ka saha urang. Kapal, Cong. Kapal, minta duit. Kang, balik heula si Neng gering. Gering naon sih, Neng? Duka we gitu apal. Ganggu we batu keur usaha teh. Mending balik heula, Cong. Karunya budak. Itu pada bengkel ya. Saya pulang heula. Ya. Kakak, Panas kieu jagat. Nah, mending ngabanjuran jalan. Gak baturan, ripuh wae. Nah. Ya rek seneng nah mana teh, Cong. Cong. Geus ah. Kunaon sih, Neng, Nyai? Iya Kang, panasnya teh turun-turun. Ciga sembako wae teu turun-turun. Iya budak Kang, panas teh turun-turun. Si Kang, Kayak cager, Nyai. Tibang ge panas. arek cager kumaha Kang, di ubaran ge henteu. Hayu geura bawa ka ditu, ka mantri apa ka bidan ka mana? Ulah icing bae. Pake naon mayarna, Nyai? Boga duit ge henteu. Nya kumaha atuh Kang, maknya ieu budak rek diantep wae. Lain geura usaha neangan ka ditu ka dieu, injam-injem ka mana we pake sementara ieu budak berobat, arek diantep wae. Yang geus, akan yang ditu heula, sugana meunang ya. Ma, pusing, Ma. Iya sabar sayang, gelis kayak diubaran ku emak. Bapak keur milarian pake ngubarana, sabarnya sayangnya. Kayak gedamang. Boboh heula nih, boboh heula sok.
Wih, kalau kambak kade lu teh. Pusing lah. Duit teh boga, budak kering. Huh. Ya Allah, kieu kieu teh hirup teh. Coba nang dieu ieu teh ya Allah. Ya, sabar cong jadi jelema mah tuh. Sabar ge daya batasna. Ya, lain mah datang ke kecamatan ka ditu. Bejana rek aya anggota dewan. Rek naon kitu? Minta bantuan ka jelema terhormat. Sugan we dibere duit. Terhormat naon? Nu kudu dihormatna ieu ye jelema miskin. Perhatikeun market miskin sama model urang. Korupsi we digedekeun, angger atuh sangsara mah. Bansos we dicekek. Gas nutup sore. Kan duit heula. Urang mangan saukur mere doa we ka budak sing gerak cagernya. Amin 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 Dah. amin. Kita milik mana cong? Amin. Ya, Assalamualaikum. Lam. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Kenapa sih Recong? Mana duduk? Kenapa sih remene-mene arep utang maning tah? Mohon, bos. Utang bae sing dingin ke durung lunas. Hampura, bos. Menesak pisan, budak kering, butuh pakai berobat. Pakai alasan sirah. Kok geringyaan lebok sirah ning sirah. Leres, bos. Budak kering ieu mah, serius. Lah kacong lagi paceklik. Laka duit. Sirah urip melarat bae mati bening tanpa. Ya Allah, bos, teu karunya-karunya teuing ka uing. Yang satu aya kitu mah. Ya wis los mana miang. Laka duit. Utang sing dingin ke durung bayar, jaluk utang maning. Goblok bocahnya. Duh, kudu ka mana deui neangan injeun. Nasib. Sah, balik ka imah capek. Kang, tadi si Neng tes di puskesmas. Teras kumaha? Cek dokter ti tadi rujuk ke rumah sakit. Ya Allah, kieu-kieu teuing nasib jelema miskin. Mak, Neng pengen sembuh. Mohon Neng gelis, Neng sembuh, lagi sembuh. Silakan. Nyai, si Neng kumaha ayeuna? Masih naik turun wae panasna Kang. Nyantos akan ayeuna bari ka Bu Dewi. Sarapan heula Kang. Kede lah mikir nanti sarapan. Nyangga sakang bedang teh nya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Acong, sok mangga Pak calik ka dieu. Mohon, Bu. Mandira ruas kieu aya naon Pak Acong? Bade ngawartosan si Neng nuju teu damang, Bu. Ya Allah, teu damang kunaon Pak? Kamari di canda ka puskesmas
Sahur dokter nak kada dirujuk ke rumah sakit, Bu. Ya Allah, Pak. Terus kumaha? Nah atuh teburu-buru dicana ke rumah sakit. Punten, Bu. Maksud kedatangan ka dieu teh bade nyunkeun tulung perkawis masalah biaya. Punten Pak Acong, sate acana. Kaleresan artosna teh diangge kupun anak, kangge biaya sekolah. Oh, nyantos atuh hatur nuhun Bu Guru sate acana. Abdi bade permios deui. Sekali deui hapunten Pak Acong. Abdi cuma tiasa ngadoa supaya Neng sing enggal damang deui. Insya Allah kin kapan-kapan kin abdi kaditu ningali si Neng. Ya atuh Bu hatur nuhun dunya abdi bade permios. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kamana deui nya nengon duit teh. Tah, apa lurah? Duh, tapi dah bulurana galak. Lah, bismillah lah, la haula lah. Segan we jebere. Assalamualaikum. Kum. Pak Lurah. Pak. Waalaikumsalam. Acong, tumben aya ka dieu. Aya naon? Pak Lurah na aya, Bu. Duka teu apa? Tadi mah mangkat jeung sekdes. Pak Lurah na. Rek naon si Cong? Jika nu penting pisan, nanyakeun si bapak. Bade minta tulung, Bu Lurah. Minta tulung naon? Teu boga tulung urang mah. Pun anak nuju teh damang Bu Lurah, kedah dibawa ke rumah sakit. Kunaon teh dibawa ke rumah sakit, malah minta tulung ka dieu. Teu boga duitnya. Nuhun, Bu. Hampura, Cong. Ibu kudu teu boga duit. Nya tadi nama bade minta tulung ka Pak Lurah. Abdi teh da wargana, sugan-suganan we abdi teh ditulungan. Sia malah mamatahan ka Bu Lurah. Ya, lamun rumah sajelema miskin, kudu boga BPJS. Tiba heula abdi teh tos ngajukeun kartu BPJS ka Pak RT Bu Lurah. Ya datangan ka ditu RT-na. Eta si Acong malah merong ka urang. Ini cek ka ditu. Astagfirullahaladzim. Mangga Bu Lurah. RT. Aya naon, Cong? Gogorowokan wae. Gitu diuk-duk. Tulungan lah. Udah kergering, harus dibawa ke rumah sakit. Ya Allah. Gering naon budak? Teuing teh, teu apal budak teh ceurik wae. Cek dokter puskesmas, kudu dibawa ke rumah sakit. Innalillahi. Nah, lain buru-buru dibawa ke rumah sakit. Heeh teh, maksud urang ka dieu teh rek nginjem duit, rek mau budak ke rumah sakit. Duit di mana, Cong? Mending make kartu BPJS, bogan teu. Boga ti mana? Ngajukeun we ti baheula tepikeun ka ayeuna eueuh wae. Coba berkasna mana? Sakalian jeung KTP. Pan geus di baheula diberekeun ka RT. Teu rumasa, kayak coba tangan heula. Tuh, Cong. Aran maneh mah. Tah, geuning aya, Cong.
Gawe naon si RT nepi kita kapaduli ka wargana teh. Ya cong, urang teh sibuk lo bapak gawean. Sibuk naon pagawean ngadu manuk wae. Coba sering datang ke imah urang mah. Kartu teh pasti di gawean. Alasan hungkul rek meri moal. Hampura cong, urangan ukur bisa mere doa. Nyantos teh rek kitu mah hatur nuhun abdi bade permios. Sing sabarnya cong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karunya teuing si Acong. Keur mah miskin, budakna gering. Duh, lapar. Ayam bala-bala. Mahi mualnya 4.000. Ah, cobalah segane mahi. Teh, bala-bala. Sabaraeun? 4.000-an we lah. Ribueun. Nuhun. Kos di mana, Mah? Ah, biasa we teh, layang kloyong we lah. Yang eueuh. Ya, di mana? Ya, teh. Ya. Dar par. Loh, si Andre. Yamet kudasi, Yamet kudasi, si Yamet dahar tarasi. Yamet kudasi, Yamet kudasi, si Yamet dahar tarasi. Lagu naon si eta Yamet Yamet, tapi ngeunaheun oge sih. Yamet kudasi, Yamet kudasi, si Yamet dahar tarasi. Ih, ai si Acong eta di dinya. Kenaon tuh budak teh? Hei, Cong, kenaon? Weh, Andre. Biasa keur ngiuhan. Hah? Dagang tarasi? Mana tarasina, Cong? Keur ngiuhan. Budak. Mana ka mana? Duduk, Cong lah. Aduh, panas, Cong. Mana ngomong naon tadi? Budak siapa? Budak keur ngiuhan. Oh, sebenarnya teh dagang tarasi di dengan aing. Poek euy. Poe da kacamata hideung. Aing keur lieur, Cong euy. Sarua dre urang ge lieur. Ai sih lieur kunaon? Aing teh meuli topi miring, Cong, 3 botol ceritana. Nu hiji aing teh aya nu maling. Nu kaduana pepes murag, Cong. Terus cenah 3 botol anu hiji deuna. Da nu hiji deuna aing tinggalin di ditu. Ai sia mabok naon? Aing teh mabok lieur neangan minuman teu kapanggih. Goblok si Andre. Si anjing. Eta naon, Cong, dikresek hideung? Gorengan. Cing atuh aing minta hiji mah, Cong. Ulah. Si anjing pelitna ka aing. Pake di imah. Aing boga pertanyaan ka sia, Cong. Naon? Sia kan liwat di jalan, ningali teh kebo. Terus kira-kira sia inget moal ka pamajikan sia, Cong. nya ingat atuh. Wah, sia mah rek dibawa balik, nyarek dibagi 2 jeung pamajikan sia teh kebo teh. Goblok sahure wae. Teu lamun inget kumaha? Mun teu inget berarti sia teh kebo rek lebok sorangan, Cong. Balik ah. Sia ka mana? Balik. Ieu di baturan ku aing ka mantog. Kumaha Kang hasil teu? Kang, kumaha? Lapor nyai. Meuli urang peduli hiji acang. Komo bulu rahmah beak karep nyarekan akang. Geus meureun geus kuduna nasib urang kieu. Astagfirullahaladzim, ieu duit ka mana, Bapak? Kumano duit teh menang-menang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bu guru. Kumaha si Neng teh damang? Mangga ibu kalebet. Astagfirullahaladzim, Pak, ya duit ke mana, Pak? Eta duit anu dikeresek ke mana, Pak? Mana eta duit pakai bayar arisan, gitu ya Allah. Duh, astagfirullahaladzim, Bapak. Ampun, ingat. Bapak, kemananya si Bapak? Bapak, duit langit, Bapak. Kemananya si Bapak? Aduh, ini si Bapak. Ayo naon, Bu Lurah? Ayo naon, Bu Lurah? Duit ibu langit, Jang Andre. Duit ibu. Duit naon, Bu Lurah? Duit ibu langit dinu karesek, Jang. Kresek hideung lain, Bu. Gini mana apal, Jang? Jadi kieu, Bu. Bahasa kamari, uing ampruk jeung si Acong. Terus kumaha, Jang? Si Acong mau kresek hideung. Buah-buah si Acong palingna, Bu. Bener eta teh, Jang? Heeh, Bu. Malah dipenta ku urang, ngakuna mah isina gorengan. Nyanggeus. Ayeuna maneh milu jeung ibu. Milu ka mana, Bu? Ai mah RT jeung si Acong. Ayo. Acong, awas sia. Aya naon Bu Lurah? Teh. Teu sangkanya maneh maling duit urang. Bu Lurah. Heula Bu, aya naon ieu sebenarna. Bu, Geus, tanggal omong. sabar Bu Lurah. Cicing, mana duit aing? Aku Cong sia. Duit naon Bu? Maneh mawa duit dina kresek hideung. Tah saksina. Ngaku Cong sia. Sabar Bu Lurah, sabar. Cicing. Astagfirullahaladzim Bu, abdi mah teu rumaos. Dina kresek hideung mah eta mah bala-bala. Pokona mah dina kresek duit aing. Gas ngaku Cong sia Cong. Sabar Bu, sabar. Cicing, ah. Aya naon ieu teh, Kang? Bener eta teh Kang. Teu rumasa, urang mah bener. Bu Lurah, Pak RT, ya aya naon sebenarnya? Ya Yun, salaki maneh teh nyopet duit aing. Ngaku Cong, sia kamari mau kresek hideung ampruk jeung aing. Ayo. Sabar Bu, Ngaku. sabar. Cicing, ah. Astagfirullahaladzim. Bener eta teh, Kang? Demi Allah nyi, akang teu rumasa. Gara-gara Bener, kumaha, teu rumasa henteu. Mun mah. Teu, bener teu rumasa nyokot teu. Teh, ayo urang geledah ka ditu. Ayo Bu. Ayo si Acong ngaku sia kamari mau kresek hideung. Mana kresek hideungna? Kela Bu, kela sabar. Cong, ngaku wae Cong. Mana emosi itu kemana? Mana kresek hideungna? Ngaku wae lah. Teu rumasa, yakin teu urang mah teu Awas ya. rumasa sekali. Kela Bu, urang masih percaya ka salaki urang. Kela. Kela. Aya naon ini teh rame-rame? Iya Pak, si Acong maling duit. Demi Allah Pak Lurah, urang mah teu maling duit, teu rumasa, bener. Ibu sebenarnya kepalingan naon? Si Acong maling duit ibu dina kresek hideung. Ya Bu Lurah, salaki urang maling tukang maling. Cong, mana kamari mau kresek hideung aing nempot teh. Demi Allah Bu Lurah, demi Allah Pak Lurah, dina kresek hideung mah bala-bala eusina. Jadi kieu ibu dua bapak dua hampura saacana bahwa si Acong tidak bersalah. Nah, Bapak ngabelaan si Acong. Sabar Bu, sabar. Cicing. Bu, duit nu dikresek hideung teh dicanda ku bapak. Jadi kesimpulan anak si Acong teh tidak bersalah. Alhamdulillah. Amin. Hampura Cong. Syukur atuh. Ternyata bener nu jero kresek teh. Bala-bala. Hampura ya. Duh, hampura ibu Neng, tos nuduh nu lain-lainnya. Mohon wias Bu. Sabar Bu, sabar. Cicing syah, kita tadi dengan sabar jeung sabar wae. Sabar Bu, sabar. Tah, iya duit sebenarnya pakai berobat anak Acong. Aduh, si Neng, itu kunaon? Ayo buru-buru bawa ke rumah sakit. Ayo. Jamet ku dasi.
Yamet Kudasi, si Yamet dahar tarasi. Ya Allah, damang tenang Pak. Ayo naon Bu Guru. Aya kasalaki urang. Kela. Kela. Aduh mah kepalanya pusing. Ngeliat ke kamera. Acong, adi Asia. Aduh.